Siapa lapar tuh, Cuk? Lapar aku gak tuh aing selalu ieu. Ayo lapar atuh pusing lapar. Saya kena meren lapar tuh nyuk set deh. Saya yang mie ayam, Bung. Saeutik. Boleh tuh, Cik. Boleh tilu. Beli tilu. Hah? Mie ayam. Dadaan. Oh, dadaan. Gimana? Oh. Oh iya tukang mie ayam. Mang mie ayam tilu. Tilu Kang, siap. Nuhun tilu wae, A. Dibungkus beri di mangkok A. Ih, dibungkus ya, Mang. Siap atuh, siap. Kedapnya. Jadi sabaraeun sadayana, Mang? Oh jantan 50-an sadayana A. Nah, murah-murah teuing ieu kabeh. Gocap. Leras A sadayana 50-an. Nah, samirah pisan. Mirah A, jadi mah mohon. Oh, nuhun ya, A. Ya itu. Nuhun. Atuh nuhun ya. Nuhun. Nah, dibawa. Hei, motor aing. Dilatih. Si Odi nyuk di lapar goblok teh. Bisa tahun anjing salah di sini. Ayo di mana? Orang ini bawa gerobak-gerobak aku nyuk. Siapa mau biasa goblok? Pan aing kita teh meuli mie ayam. Pan heueuy mie ayam. Jadi mau jeung gerobak-gerobakna si goblok. Benar Arisya, stres goblok. Nanaon sia dibawa jeung gerobak-gerobakna ku nyuk. Ai sia dong hanteu. Pan aing teh kita meuli mie ayam na hungkul anjing dibawa jeung gerobak-gerobakna goblok. Pan aing teh nanya murah. Sadayana sabaraha? 50-an cenah nya enggeus ku aing dibawa. Ai si Odi. Emangnya goblok 50.000 gerobak jeung motor nasi mas 50-an. Bisa lamun punya sia mah 50 teh mie ayamna lain jeung motor-motorna. Nya nitah nya nyarekan. Nah, di mana aing salahna?